Sadaya janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas hadesa. Sampurasun wargi-wargi sadayana, kumaha kabarna dina dinten ieu? Mudah-mudahan urang sadayana dina kasehatan oge lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wilujeng patepangde sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados tos aya di Kampung Kubang, Desa Cigunung, Kecamatan Parung Ponteng, Tasikmalaya. Kangge ningal kaendahan alam oge perkampungan wae di palihan dieu, hayu urang tinggal sasarengan. Wargi-wargi sadaya janten saurna teh di palihan dieu di tengah-tengah sawah teh aya lembur mung opat bumi janten hayu urang tinggal ka ditu sasarengan namung sapertos kauninga kurang sadayana ieu jalanna anu kedah di kurang di lalui dilewati kami usum hujan mah janten sapertos kieu darujit.
Nuju naon di dieu? Bade marag sapi. Oh, bade marag sapi, bari ngantosan pangintennya. Mun waktosna akar kepada burit gitu tah. Bapak wios sapunten di waga waktosna ya. Iya. Ih, sareng Bapak saha jenenganana? Danu. Bapak Danu. Nah, Bapak abdi teh bade itu maros, saurna dia teh mau aya opat bumi leres. Oh. Lebetna teh lembut naon Bapak? Lebet kubang. Abdi teh ningali tapi lepat desana geura. Desa Cigunung. Oh, desa Cigunungnya. Kecamatan Parung Ponteng. Parung Ponteng. Ieu teh masih lebet panu kali ditu Bapak. Henteu. Itu ka dieu kalau. Oh, lebetna ka kali dieu. Oh. Eta kami akses jalannya. Kedah mapai sawah atau napi aya jalannya gitu. Pai sawah ka dieu Oh, mah. mapai sawah janten leresnya mapai sawah teh. Nah, warga-warga sadaya janten leres kami hoyong ka lembur kubang teh kedah mapai galengan jalan di sawah. Janten teh aya deui jalan. Janten leres atupannya bumi terpencil teh kitu. Terpencil. Kami Bapak di paling mana lingdina? Ini tuh di ketinggalan. Oh, sareng itu teh bentun di lembur, Pak. Yang di sebenarnya teh sangkur eta teh. Sangkur. Oh. Serak lebak eta teh sangkur itu. Kali di mah kubang, kali di mah sangkur. Pungkur masa ari teh bumi di dia teh. Pencut eta bumi. Oh, di luhur gunung teh aya, Pak. Ka pungkur mah ana mah da teu arah raya pan pas ke arah raya sepuhna. Putra-putrana mah da alimun ngapan diruyuk mah. Benten sareng urang kali aya namanya, Pak. Benten. Janten di ditu aya 4 buminya Pak ayeuna teh. 4 bumi nya teh panggung. Tapi sadayana raya, Bapak. Aya. Empat. Mana ulah bali di ditu nu tebur nu aya teh dong sama ubul tadi detina. Mas araringis asup ke bumi. Janten anu masih eta kene teh tilu kitu teh. Opat. Opat. Opatnya panggung hungkul Pak Panggung. sadayana. Kalsunnya. Wong kitu hungkul panginten. Jalanana hungkul. Kada hati-hati komo di pasihan. Usum ujamnya, Pak. Lalu sapertos anu katinggal gen kurang nunggu. Enggak sarawan aku ndak pali dia mah kepungkurna. Ngareuntut. Kantos ngareuntut. Oh, longsor Bapak. Waktu pengen tanang sapi teh. Moye ke kayu itu. Tapi etanya Da kapanan teu aya tempat meureun teu gaduh we kitu lah pikiranna mah. janten enak sakit. Cali ke dipaksa. Tapi panginten nuju sungkin masak rada was-was panginten ya, Pak. Mun rada araring. Anger da sebutkeun teh. Ya Bapak, tur nuhun kana informasina nya. Abi bade hoyong ningalian sakali ditu. Mangga Bapak. Nah, wargi-wargi sadaya, hayu ayeuna urang tinggal ka lokasi.
sadaya sareng ibu. Nuhun. Jenengan ibu? Jenengan Abi Ibu Rosiah. Ibu Rosiah sareng teteh. Rai Raka. Oh, Rai Raka janten. Atau napi sawargi sadayana di dieu. Sawargi. Itu sami-sami sawargi-wargi gitu mun bisa ibu gitu. Janten. Uyunan. Janten anu opat bumi ieu teh wargi sadayana masih katalian saudara. Mohon. Mohon ya. Saudara kene. Ibu tos sami di dieu. Atos kapungkur mah teh Ibu Rama Abi ibu terus teh aya teraskeun we ku abi cenah kapanceng ibu teh cenah wasiat cenah teh kenging ngaralih salagi aya keneh nyuswa putra-putra nya ibu Kene ngarariung Tah, kitunya gitu. tekeng pepencar. mung ayeuna mah da atos kieu kaayaanna longsor insya Allah meureun kapayun mah da bilih cilaka gitu mah Eta binguping teh longsong rarasa eta teh longsor kan tos kajadian. tos barjat tos 2 kali teh tos 2 kali teh matak oge ayeuna teh mun dina misilkeun cek sepuh teh mah kedah ngalih gitu ngan ngalih eta panginten da urang teh kedah persiapan can aya artosna gitu ngan mudah-mudahan mah Longsorna tahun sabaraha teh Bu? longsorna teh enggal Enggal ke keneh. tahun 2002 2000 hiji gitu atuh tuh udah barengan pasir daun Eta teh anu ti kapungkur mah ti gempa hujan aja hujan aja. ayo hujan we kapayun mah lami tos tos sabaraha taun langkung 10 tahun ti kawitan mah abi ge nuju ti acan ieu gitu nuju jeung sepuh keneh gitu Janten kahoyong mah panginten turun temurun teh teras itu di tah kelas kitu teras gitu mung da kumaha atuh da kumaha urang teh geuning anu walau we tah mah muga-muga mah ciri salametkeun urang teh aya dina kasalametan Ibu sadi dinten sakana naon teteh? tekanan naon matak deh tani Petani kaserang 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 we menuju panen nuju ka sawah nyara sawah biasa we da teu gaduh gaom gaji tegaduh kami ngabigit teh gaduh gaji Ibu. eta we urang teh sakadar aya we bisa Ningali teh pali ditutos saronenya parena. atos mah Ai pami pali dieu teh acan. atos Atos sapaling mun pali itu ka saraja anu rada eta mah saraja teh Ibu atur nuhun bade ningalian heula kepalihan dieu. yo atuh neng kalau atuh aya atuh Abi hasi teu nyandakan naon. Ningali teh mah wargi sadaya janten salaresna mah di dieu teh mau aya genep bumi. Mung anu 2 tos teu dicarikan janten anu ayana teh mung 4 deui. Hayu urang tinggal sasarengan.
Kubang, Desa Cigunung, Kecamatan Parung Ponteng, Tasikmalaya. Insyaallah urang tiasa patepang di dina video oge lembur anu sanesna. Waktosna pribados pamit mundur. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.